Para mitra anu mulia urang teraskeun deui hanca dongeng judulna Pancatunggal karangan Ki Leuksa. Anu ka-13 ya para mitra, anu ka-13 sabada Bang Jaya namatkeun bagian ka-12. Bang Jaya ngahanca bagian ka-13. Mugi-mugi dongeng-dongeng tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Atuh salajengna nias lepat para mitra Bang Jaya ngawitan buka channel ieu teh tahun 2021 para wargi sadayanya. Tahun 2021 kitu nya. Teu nya upami dugi ka ayeuna teh kirang langkung 4 tahun min. Aduh, mangga atuh para wargi, mugi-mugi nya ieu dongeng tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Alhamdulillah para mitra, kirang langkung 134.000 kirang langkungnya para wargi 134 subscriber nu parantos Noel nanya nu teu acan Noel para mitra gitu sareng locengna sakantenan gitu sareng locengna subscribe sareng locengna seueur dongeng nu tos di ieu para mitra diupload ku Mang Jaya di antawis aya Tarung di Galunggung aya Jawara Demit aya Sopala Tanding Jawara gitu nya aya Sopala Tanding Jawara udah seueur para mitra mangga nyangakeun bae lah kumaha kahoyong gitu nya kumaha kasenengna kana silat aya para mitra buka playlistna para wargi buka playlistna sok seueur naoskeun mana cenah dongeng sejena gitu sok aya nu teu acan uninga tapi tos uninga mah teu sawios-wios ngabejaan bulu tuur cenah Bang Jaya. Naon atuh disebut ngabejaan bulu tuur cek basa Sunda ngabejaan bulu tuur teh ngabejaan anu geus nyaho gitu geus dikanyahokeun ku kuring Mang Jaya kakarang ngomong kakarang ngabejaan bulu tuur tu ngaranna kitu. Mangga atuh dongeng nu judulna Pancatunggal karangan Ki Leuksa urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-13 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal. Ieu dongeng para mitra sadaya nyaeta karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-13. Sumangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Ki Leuksa. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya nyaeta murid-murid padepokan Parebulung nu opatan teh para wargi lampahna geus kacatur kitu nya para mitra mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan teh carios nyambung judulna Pancatunggal bagian ka-13. Kocapkeun para wargi sadaya lampahna opat murid geus kacatur sarta geus puguh dumukna. Ki Dugala babetah di Cihumut, Ki Panyawang di Cijambe, Ki Jamparing di Ciwaringin, sarta Ki Banyu di Cihaur. Ayeuna urang caturkeun deui lalakon nu geus lila katunda. Nyatana Nyi Partiwi jeung bapana nu aya di Padepokan Parebulung ngadagoan nu keur saembara. Poe kahiji jempling, poe kadua teu aya nu datang, poe katilu suwung, anu kaopat sarua hapa. Murid nu opat teu aya nu hasil nyumponan pamenta Aki Kalajati. Eueuh nu sanggup ngabuktikeun hiji sorban anu dijieun tina bulu monyet bodas. Akhirna waktu nu geus ditangtukeun kaliwat malah geus leuwih ti saminggu. Nyi Partiwi ngarahuh bangun seunggah harepan beak sabab waktu saminggu geus tutup anu opatan taya nu datang. Parat saminggu nunggu-nunggu nu saembara tapi saurang ge taya nu datang. Nah kamarana neanganana meuni eueuh nu baralik tereh-tereh. Nyi Partiwi ngomong sorangan. Bari ngadaweung dina Bang Barung. Panona para mitra teu boleh mencerong ka jalan ngarep-ngarep susuganan aya nu datang bari mawa hasil sangkan tereh puguh nyang hareupanana. Keur kitu torojol Aki Kalajati nyampeurkeun gek calik gigireun Nyi Partiwi. Anjeunna imut ngagelenyu surti kana kaaya Nyi Partiwi nu teu boleh ngarep-ngarep kanu opatan. Nyai anak bapa. Keun sing sabar anyaki, ulah diarep-arep wae bisi kasel. Engke oge mun geus hasil moal burung baralik sabab kabeh ge bener-bener mikahayangna kahijab. Bener-bener dina usahana. Saur Aki Kalajati ngalelemu ka Nyi Partiwi sangkan teu nguluwut teuing. Sumuhun bapa abdi ge meuni nyiri beheung sosongeteun.
balas ngaliekan ka jalan nempuan nu balik nyaba tapi lebeng taya nu mulang nyer-nyer pi ka melang. Ulah melang ulah hariwang geus. Barudak mah geus barisa ngajaga diri, geus barisa mawa awak. Keun bae ridokeun, relakeun, ikhlaskeun sangkan maranehanana salamet. Bisa mulang deui ka ieu tempat. Perkara saembara ulah dipikiran, sabab ieu mangan sakadar hiji cara keur ngarengsekeun masalah hidup. Mun opat pamuda teu dibere jalan keur ngarengsekeunana, bisi timbul papasean. Nu akhirna ngabuahkeun mumusuhan. Da ieu maksud nu utama mah, cek Aki Kalajati dari anaker. Ngebrehkeun eusi manahna atuh sajongjongan manyipar tibi ngahuleng. Manehna mikir jeroning hate nyoba-nyoba neuleuman omongan nu jadi bapa. Akhirna kagamar ku ciptaan kahontal ku akal jeung pikiran. Bapak upami kitu maksudna mah paingan atuh saembara teh sesah pisan. Margi asa pamohalan aya nu bisa ngadamel sorban tina bulu monyet bodas. Bujeng-bujeng ngadamelna milari bahana ge mah moal hasil. Bener kitu geulis diarah teu hasilna. Sabab mun eueuh nu hasil, sark bakal adil moal aya nu kumaha mika hayang gahideep. Nu hartina bakal aman. Ari hidup bakal bisa milih lalaki sejen anu cop jeung hate. Nu kaayaan eta lalaki teu jauh jeung murid-murid bapa nu opat. Tah kitu tujuan bapa teh kaharti ku hidup. Sumuhun kahartos. Syukur ari kaharti mah keun bae ulah dipikiran. Jeung ulah diarep-arep deui. Leuheung mun maranehanana tereh-tereh balik. Kumaha mun teu tang tu mata kesel ngadagoan. Matak meakeun waktu teu puguh. Mending oge dipake diajar, dipake ngulik ilmu pangaweruh, nambahan luang jeung pangalaman. Aki Kalajati teu weleh mepelingan ka putrana sangkan teu ngarep-ngarep nu opatan teh. Upami kitu mah abdi teh teu kedah kumaha ayeuna teh bapa. Kieu nyai bapa teh geus kolot tereh pae. Geus deukeut kana ajal, samemeh pae bapa teh hayang mepelingan heula kanu jadi anak. Sangkan jadi jelema bener, bager, pinter, jujur jeung nyaho kana kewajiban hirup. Kahiji dina milih pisalakieun ulah rek manang harta, ulah manang rupa. Ulah pipilih bisi menang nu leuwih. Memang sadarea ge ari hayang mah. Heueuh kahayang mah hayang sagala alus, rupa hade, harta loba. Hate bersih, jujur jeung nya ka diri sarta nya ka urang. Tapi hese milih nu kitu teh merlukeun waktu jeung pamikiran nu asak. Sedengkeun jelema teh sokeun aku owah gingsir. Mun batur bener urang nu salah, urang bener batur salah. Sabab manusia mah tempatna kasalahan. Teu luput tina kakurangan. Kadua dina ngojayan sagala rumah tangga ka hade sing ati-ati jeung waspada. Sabab ngamah rumah tangga teh taya bedana, loba halangan harungan, loba pisan gogodana. Mun urang teu bisa ngadalikeun diri, bakal babari luak leok ka bawah ku angin, atawa bakal babari ka buntang banting ku ombak, nu akhirna parahu bisa tibalik. Mun geus tibalik hartina balai, kacilakaan keur diri urang. Aki Kalajati ngaraneg heula nyariosna ari parti wirikat nempas. Kumaha carana supados kapal teu oleng? Ai carana mah loba geulis. Loba jalana pikeun ngajaga kapal sangkan teu oleng. Kahiji urang kudu pager. Panger kudu boga pamadegan nu kuat. Ulah babari percaya kana omongan batur. Kudu satia jeung satuhu ka salaki. Kadua kudu bisa neuleuman hate salaki. Ngarah babari mereskeun anak mun aya pasualan berat. Kudu gede hampura, kudu silih hargaan, kudu silih talingakeun, jeung ulah boga rasa yen diri aing pang pinterna, pang bisana, pangartina jeung pangjujurna. Kudu daek narima kana papatah ti batur, kudu ngahargaan kana pamanggih batur. Kudu daek dibenerkeun mun aya kasalahan, sakitu di antarana muga-muga ku hidup bisa dijalankeun. Insyaallah abdi bade ngajalankeun amanat bapa. Ayeuna abdi bade tumaros dupi bapa palainu kumaha kagungan minantu teh. Ditanya soal nu kitu mah nyataan tu ari kahayang mah loba, kahiji hayang kanu jujur.
Kadua hayang kalunya ka diri hidup jeung nyaak akolot. Katilu hayang kanu bager jeung gede tanggung jawab. Tapi eta mah ngan saukur kahayang nyai, ya bukti mah duka teh teuing. Pek masrahkeun ka hidup, sabab manusia mah milik geus aya nu geus aya aturanana. Geus digariskeun ku Nu Maha Kawasa, geus aya kulak canggemna ngan omat ulah babari ka Allah. Ulah babari kabitaan, ulah gancang narima jeung ulah rusuh teuing nampik, sakitu amanah ti Bapa mah. Nuhun atuh Bapa abdi regreg aritos terang kitu mah. Jung geura kapawon ka ditu. Ulah ngadaweung wae di lawang bisi goreng balukarna. Keun bae nu opatan mah ulah diarep-arep teuing. Da geus tepi kana waktuna ge moal burung daratang. Nyipar ti Winangtung leos kapawon rek popola. Sabab can boga sangu keur dahar sore. Ari aki kala jati harita melong ka beulah kaler siga aya nu keur disawang. Tuluy malik kawetan ngahuleng siga nu malaweung padahal mah keur nganteur sawangan kanu anggang neangan murid-murid nu keur marilu saembara. Geus sarenang murid aing teh geus baroga pamatuhan nu tetep. Keun sina diajar hirup sorangan, sina diajar ngabedah tanah. Sina nyeu nagri anyar muka leuweung molah tempat keur cicingna masing-masing. Garentes manahna tuluy ngabijilkeun dompet bako. Ngadadetan padudan nu geus leucir, pelenyun udud padudan haseup mulek kaluhur tuluy sirna katebak angin. Bareng jeung kaayaan harita di hiji jalan satapak aya jalma keur leumpang ngalenghoy. Bangun geus ripuh pangawakan eta jalma penek busekel beuteung burayut. Beuteung nampuyak siga mamawa gentong ari sirah bolenang kapoe tea meuni herang. Eta jalma taya diiwati si Bohek nu geus lila udar-ider. Ngajalankeun tugas ti dudungan kudu meunang istri keur pibojoeun Surajaya. Si Bohek geus beak harepan sabab bekal geus ipis, suku geus rincug. Awak geus lungse sabab unga poe ngider ka unga tempat. Aduh, nasib teh mah kieu teuing atuh ieu. Na di mana putrinya sanyu boga parawan geus. Hayang teuing geura manggih dah ku aing ditanya sakalian. Cek si Bohek bari kokoloyongan. Akhirna gek diuk dina batu menterang kapanasan karasa sirah meuni nereptep. Asa aya di nu ngarerab. Aduh, kamana ieu dulu ku ieu dah. Ih, sirah meuli panes poe. Ayo, tinggalin di warung yang majangkung beli dah. Lagi sekolot hidup tempoan pisannya. Mun suku tinggalin deh sekalian dah. Pokna bari tuluy Nangtung nuluykeun lalampahanan. Barang nepi ka hanapeun tangkar rambutan reg eureun ngalungsar dina jukut. Sajongjongan mangahuleng bari renghap ranjuk ngararasakeun kacape dina lamunan geus ngalangkang. Hiji awewe geulis jangkung leutik pibojoeun Surajaya. Si Bohek geus gregeteun hayang geura rengse tugasna hayang buru-buru manggih awewe nu dipika hayang ku dununganana. Keur kitu lar aya nu gadagang gentong make calana ponok geus dekil. Baju dilaan sina nyampai dina tanggungan tonggongna bulaeran ku kesang meuni herang katojo ku panon poe. Rupana hideung semut tutung balas karerab ku panasna sang Batara Surya. Mang urang heula mang, cek si Bohek bari ngorejat. Panon melong kana gentong anungan karidua tapi galede. Tukang gentong teu nemalan kawas nu beakeun napas. Napas ukur cukup keur ngarenghap eueuh sesa keur nyarita. Kawan tutas nanyak anu kacida netekna, reg eureun tanggungan dituna lalaunan. Geus kitu nyusut kesang kudam paleungeun dikepretkeun bari ngaloyong ka si Bohek. Oye ngagale gentong den? Cek tukang gentong bari melong kataranganung harapan susuganan ayap nu payu hiji-hiji. Lain aku di mana teu butuh ku gentong ieu mah. Kumaha baana sabab kuring dipanek ieu. Ari gentong sakitu jangkungna, paling kudu disuhun mawana ge nya. Cek si Bohek bari ngusap sirah nu lenan. Poin peryogi mah sawios kumang dijajabkeun ka bumi. Mah kuring mah jauh lah, di Cipelang lah. Lain bandrak-bandrakeun atuh kuring mawa gentong mah. Jeung dieu teu butuh pokona mah gentong mah lah. Cek si Bohek bari lehek. Panon melong kana gentong. Wadai naon mi urang dirin teh den? Cek tukang gentong haneueul. Nya eureun mah atuh lah. Pan sakieu panasna piraku mamang teu panas. Ai, ari jenengan mamang saha? Katalah mah Juha, tanapi Mang Juha den saha? Ulah nyebat aden lah, kuring mah lain turunan Raden. Pida kadar badega alias bujang. Ngaran kuring mah Bohek. Cek si Bohek. Oh, cek Bohek. Tong make ence batu teu pantes lah Bohek we wungkul kitu. Engkali salah kejap ulah bohaknya, nyeri kana hade. Si Bohek nyerengeh seuri. Tukang gentong asa kahibur paroman bear marah mah. Nuhun atuh jang Bohek mang teh asa aya batur ngobrol ya. Dan nyalah meuni asa capek mang teh.
hayang reureut ti tadi keneh tapi hayang buru-buru tepi ka lembur ieu teh bising poe ke di jalan. Sok loba begal di jalan ajang. Mang Juha nunjuk ka hiji lemur nu aya lebakeun eta pasir. He, syukur aja gitu mamang lah. Kuring moal kagok ngajak ngawadul ya. Cing kuring rek nanya di mamang geus sabaraha taun jadi tukang gentong teh. Geus lila ada wanyar keneh. Lila jang aya kana gerep tauna, Omuing. Geus geus lila. Nah, cuma tak kemung gitu. Kemung kumaha ari Ujang? Mang Juha kerung teu ngarti. Beda eta we ungan nanang poe ngadangung anu bucit reu kawas beuteung kuring. Nah, cuma tak kemung kana beuteung mang. Ya henteu sabab mang mah tara ngadaharan gentong. Dahar mah biasa we sangu deungeunna pucuk jambu mede jeung sambal tarasi atawa jeung jengkol dicoelkeun kana uyah nikmat jang. Ih, ngabibit si mamang mah lah. Kuring keur lapar ye. Di lemur itu tukang sangu teu kungsi dahar. Bojong geus kukurubukan ye mang ye hayang ngeusian. Si Bohek nepakan beuteung nu bucit reu. Kadengena ngabob-bob kawasnan ka asak. Nah, make lapar apaan sakitu bucit reukna? Heueuh. Ngan sakitu bucit reukna nya kumaha kudu kumaha kitu? Ih, hari Ujang. Ih, hari Mang. Sak jempe paramitra duanana ngaharuleng. Si Bohek ngawawaas mun geus meunang awewe rek dahar. Saseubeuna ameh ngeun anu ngeunah. Rek curak-curak di walung anu lengkep kadaharanana. Ari Mang Juha ingeteun ka anak pamajikan anu geus saminggu ditinggalkeun tada teuing ngarep-ngarepna. Mang Kaning nu diandalkeun eueuh iwati hasil ngajualan gentong. Kitu ge lain gentong manehna meunang meulian ti batur. Atuh batina teh teu sabaraha kadar cukup keur dahar sapopoe. Mang ari mamang betah dagang gentong? Si Bohek nyarita. Ih, jang mang lain ku betah-betah teuing da gentong teh. Ieu mah geus bakat we, mang mah cek tukang gentong dari anaker. Oh, teh saya bakat mang teh nya. Kenging dadanya ti dukun adawa mang kumaha teh sabaraha poe puasana kitu. Hayang guring nurutan kitu lah. Sabari geus aya bakat mah lain sok hasil cenah. Nya jang ieu bakat ieu geus aya bakat kana ngajualan gentong teh. Nah, bakat kunaonnya tuh? Bakat ku butuh alias maksakeun kasurung ku pangabutuh we, mang mah. Oh, kitu. Kumaha mun ganti pacobakan, mang? Si Bohek ngamimitian nemongkeun maksudna. Da manehna sanyana mah butuh ku pibatureun. Oh, nyabak naon atuh jang? Da mang mah sagara teu gaduh, nyawah teu gaduh sawahna, dagang teu gaduh modalna. Hiji-hijina jalan teh iwa tinggalkeun tanah gawe ngajualan gentong batur ngarah leuwihna. Lumayan keur nyumpunan rasiko dapur. Jadi namanya bakan bujur gentong we mang teh. Hehe, rugi atuh bujur gentong mah mang ya. Cing sakali-kali mah nyabak nu demplon. Nya. Alah, pasti lah. Geura deh teu kandel lagi dah. Si Bohek ngahehe. Atuh Kang Juha kabawakeun huntu anu ompong ka tembong. Ah, Ujang mah sok ka mana wae nyarita teh aya ari Ujang bade ka mana atuh ieu teh atanapi mulih ti mana? Asa teu acan dijelaskeun ku Ujang. Mang teh penasaran hayang terang. Kieu mang. Kuring teh boga dungdungan kitu ngaranna teh Raden Suryajaya kitu. Cicingna di lemur Cipelang beunghar daya bandingna kitu lah buncir leuit loba duit. Lain bohong teh je. Alah kekayaannya nya bro di juru bro di pando ngalaya di tengah imah kitu. Tuning lain sakadar babasaan tapi basanya teh mang. Sumuhun lajeng kumaha aja. Jaja sakadang dudungannya gitu. Palai kaguan garwa mah. Tapi di canaya nu coba tuh sang manehna teh gitu. Sabab geus sababaraha hiji ditampi wae ku anjeunna teh. Alesan jeung alesan we taya beakna. Tayna kuring diutus ku dunungan sangka nyangan awewe gelis. Nu kungsi tepung dina impenan. Tah ieu nu jadi bangbaluh haja kuring teh mang. Sabab kudu nyangan hiji istri nu teu buku ngaranna. Teu buku indung bapana, teu buku tempatna. Mang Juha ungut-ungutan manehna ngarasa heran kula lampahan si Bohek anu keur diutus ku dununganana. Para mitra kaum dangu, naon sababna Mang Juha harita para ngarasa heran. Ari sabab asa dina dongeng cenah para wargi ngadenge eta carita. Kekejang naha rek kapanggih nyangan istri nu siga kitu. Kumaha dedeganana naon tandana dari teu puguh mah moal kapanggih meureun. Ieu mang nu jadi patokan teh sarupa nyaeta si istri teh turunan jalmi luhung kitu. Malah ramana ge jadi resi cenah kitu. Linggi di padepokan. Ari tanda sejen eta istri socana cureuleuk kitu. Bulu soca carentik, damisna ngadaun seureuh. Angkeutna daug sapotong, halisna ngajeler pae. Pangamung mancung taar teh jamen terangan. Bibir ipis semua amis. Waos beres lir jajaran mutiara. Kulitna hijau carulang. Rambutna hideung meles galing muntang. Ari gidi-gidi geringgit, ari kepat perak, ari angkat emas. Ngalenghor lir macan teunangan cenah kitu. Nya macan tenangan gitu. Panangan kawas gonewa, rema marucuk euli. Bitis jaki sajantung, angkat laun gitu. Namun angkat sok tinggal ku kolenyayan.
burinyai cenah kitu. Si Bohek seri ari Mang Juha oloho. Nah, aya istri siga kitu jang. Nu matak di teangan ge aya meureun kitu. Kumari salira jang, nah can kasebut tadi salirana kitu. Alah, nyaeta ya pinareupna lir gunung sakemaran kitu. Nunjuk ka langit sonagar, naker tak-takna taraju main terangan. Ayah, imit dempok biola. Cangkeng lenggik, lir papanting, jangkung lenyang siga sasampayan gitu. Wanya gelis-gelis tiga sasampayan, ujang mangaco ah. Mang Juha ngagak-gak seri si Bohek kerung bari moloho. Hehe, salah kuingnya gitu. Akhirnya, lain juga sasampayan tapi awak sampayan gitu. Dia pakai baju model kumaha ge, pantas. Teraya bahasa numpang gitu modalnya. Nah, make meureun. Udah tanya buktinya mau buat yang batekok, tiga badog ponok. Gitu saja cek nu kaedananya cek Raden Surajaya gitu. Ih, ujang masuk terapugo sugandenya. Anas di Bandungan ku Mang, rugi Mang teh eureun di dieu teh aya gunana ye. Mang Juha api-api punung. Padahal resep aya batur ngobrol. Najan kakarapat tepung oge para mitra asa geus wabuh lila kawantu si Bohek pikacongaheun. Is, ulah nyaros gitu Mang gerak Bandungan ye. Mun aya istri nu halisna jiga jeler gitu pipina seureuh, gadona nogbok na muntang gitu. Bibirna ipis waosna mutiara socana cureulek jiga kumaha nya Mang. Ya coba we gamarkeun ku ujang dalina batu ku areng tah. Wareng lagi lah, aya patlot paranci nyatetkeun hujang ye. Cing urang gamarkeun dina gentongnya mah ya. Heupe ka tu kade gentongna pupus. Moal Mang ngagamar naon heula ye. Socana cureulek sok gamar ti heula, cureulek bolotot meulina. Nya meureun sok gamar kumaha ujang we rupana mah. Tret si Bohek ngagamar dua panon pok deui nyarita. Uy naonana Mang? Halisna kawas jeler pae. Tret si Bohek ngagambar jeler luhureun panon. Terus ngagambar daun seureuh minangka pipi. Ngagambar nog sapotong minangka gado. Dipasieup ku irung nu mancung ditambah ku buuk anu galing muntang. Ting perengkea siga besot. Akhirna kagambar teh geus si Bohek mundur saeutik panon melong kana gambar beunang. Hehe. Nya Mang jiga bang barongannya. Lain ngagambar nu geulis urang teh. Hehe. Kalapi kasieuna nya mah jiga bang barongan geuning nya. Cek si Bohek bari melong kana gentong nu geus meunang ngagambar. Ulah dipoyok apan ujang teh nuju milarian istri nu jiga kitu sanes. Halis jiga jeler paeh, pipi jiga daun seureuh. Angkeut jiga nog hendak kita sapotong teh. Buktina tah siga bobegig sawah geuning. Mang Juha ngeunah seuri meni ngacai bakat kunikmat. Ulah salah ngagambar sudah Mang ieu mah. Jadi kieu nya ada saur Raden Surajaya ge gamaran teh kitu cenah geulis teh. Tapi nyatana kieu palang siang awakna ge lempay jiga sasampayan Mang. Geus janglah geus ulah dituluykeun ayeuna Mang rek nanya. Ari ujangnya anyarios kitu teh tawa banyol sabab nu sanyana mah Mang teh kungsi papanggihan hiji tempat nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Ayana di tengah leuweung eta tempat teh ceuk batur mah kasebutna di Parewulung linggihna Resi Kalajati tah kitu jang. Tah bener nu bener Mang. Si Bohek curing. Ih bener sok ngareurewas nyarita teh. Ngan Mang nanya ka ujang, ari ujang bener tawah henteu, mun ujang bener Mang ge bener. Duh, luang jati namanya Mang. Memang eta nu diharapkeun ku kuring ge, sanyana mah kieu teh. Kuring teh geus posen deui umpangan sorangan teh sabab unggal poe, balem wae gitu. Da puguh batur ngobrol. Mangkaning lain sagedeung ngalalana hampir 3 bulan ieu teh. Ari rek ngomong sorangan teu wasa bising disangka jelema nu gelo anyar ku batur. Da ku lantaran kitu pangna kuring megat Mamang, suganda rek diajak neangan istri geulis ya. Keun gentong matunya we di dieu. Aya nu nyokot nuhun eueuh kajeun, peupeus karepna. Rek dipake sayang sireumkeun bae. Pokona mah Mang kudu milu ka kuring. Gudang digawe babarengan. Urusan gaji beres ka duit sarajut. Si Bohek nemongkeun rajut nu pinuh ku duit receh. Atuh Mang Juha para mitra meuni kekerot kabitaeun. Tepi ka iraha jang ieu teh Mang Juha mimiti kataji ku omongan si Bohek. Ari sabab para mitra geus heubeul hayang ganti pacabakan manehna teh kana pagawean. Ditanya soal waktu si Bohek ngajawab. Ya waktu nyaman teu bisa nangtukeun kuring ge Mang. Sabab ku mantung kana hasil jeung henteunya kitu. Mun hasil isukannya nepi ka isukan we tuh mun hasil pageto nepi ka pageto. Mun hasil mah terus we moal poe kitu watusna teh Mang. Kesan teu. Gentong Mang kumaha? Punya we di dieu. Mun aya milih ka sambel, mun teu mah anggap leungit we keun ku kuring dibeuli. Hargana 2-3 jeung bisa jeung nu biasa. Mah rugi dibayar kontan. Asal Mamang keur samaturan kuring kitu dina raragana anu geulis kitu. Tapi jang Mang teh geus saminggu teu wangsul ka lembur ieu teh melang ka barudak bising teu mangi dahar. Maklum Mang mah jami alit hirup sagala balurat. Mang Juha rada ngalengis. Ingat ka lembur. Urusan ieu mah gampang da kuring di rumah saja leutik.
Nyin baju cukup kubahan 2 meter tara meakeun 10 meter tah ieu ge gede sote beuteung ieu sabab sarakah hanya mana kitu teh we itu si Bohek ngusap beuteung nya basakeun dilambah heula nya inung kuring teh hayang pais gentong gitu ari ku bapa teh dilaksanakeun sabab hese mungkus cenah kitu nya atuh ari goblok ka alam dunya heueuh kuring kadunya beuteung kuring budak ieu teh kieu ujang mah geus teu puguh lah sok teraskeun teh palai kumaha ujang teh atuh hayang baturan ku mamang teh henteu mangga tapi kumaha kula warga emang ulah salempang ge diperhitungkeun ku kuring keun mah ikhlaskeun susugaran si bibi menang ligi di sejen keur sakalieu dahar engke penghasilan mamang ngagebrok saraju tah kitu cek si Bohek ngababarikeun nyarita kawas nu ujung nya mangga atuh ari kitu mah tapi kumaha pami urang ka ieu Parewulung keur saatna nepi henteu janten pokona mah margi di dinya aya nu herang-herang nyaho nya herang teh silahna jawa kuring kawas kuring itu Geus lain ieu mah socana cureuleuk kalisna ngajeler pae angkeutna nog sapotong damisna ngadaun seureuh bulu soca carentik rambut galing muntang baos ngaberes lir mutiara kitu ceuk Mang Juha bari pepetan si Bohek ngabarakatak seuri siga nu digambar saja nya Mang siga bang barongan teh meureun kitu cak cara kitu lah cenah naon bari nunjuk kana gambar dina gentong menang maneh ujang mah sok heureuy wae lain kitu ujang geulis teh ieu mah sakumaha urang geulisna kitu geulis kawanti-wanti endah ka mila-mila geulis lain kaulinan endah lain babasaan geulis bawana ngajadi lain endah lainna ieu rerekaan pokona mah mun emang lagas lah-lahan we ngalamar kajen teuing ditampik sapajodogan ge sajonghok we jeung nu denok saha mata kabita jang matak mota aki-aki seng sirang padung atuh matak haridang para duda matak gering nu boga pamajikan kitu mah nanyaan mang ante teu nanyaan enak nyaan teu wantun sumpah jang itu bukuh mawanya nyaan atau wantun sumpah mun nyaan poe bohong wantun sumpah kitu ulah yang disumpah mah berat ka urangna kitu jeung na dieu manusia mah cuma yang sumpah tapi mun dipenta ku hakim sumpah mah mun eueuh nu menta sumpah mah teu kudu lah sabab sumpah mah matak malines ka diri sorangan kitu pokona mah saurang nyarita sajujurna saujeratna kitu sabenerna teu kudu sieun teu kudu sumpah geus lain mah kitu lah mana mangarah gampang jeung irit mikir kitu ceuk si Bohek meuni capetan kahartos jang muhun lah nuhun diwartosan lajeng kumaha atuh mun mamang sanggup ayeuna pisan urang irit ka Parewulung urang nempo nu geulis da nya tah henteu mun nya urang tuluy ngadeus ka Resi Kalajati urang lamar sakalian tah kitu nyamang mah sejang iringan sawios gentong urang tuna di dieu upami aya milik bade disampeur deui lumayan sapeser-pesereun ayo lah urang miang ayeuna moga-moga we usaha kuring hasil kitu sabab geus bosen ngidal ka ngalemur teh matak capek jeung cangkeul teh nyamang ajang urang sami-sami miang geus kitu mah para wargi sadaya Mang Juha teu mikir deui gentong dituna di dinya baju nu geus tatamalan dipake braduanana miang ngajugjug ka padepokan Parewulung sejanepungan Resi Kalajati si Bohek ngarusa ngarasa bungah sabab tujuan geus aya gambaran nu pasti hasil teu honcewang cara kamari da kamarina ge lumampah tanpa tujuan kocapkeun para wargi di padepokan Parewulung Resi Kalajati nu keur ngadaweung di tepas rada ngarenjang sabab harita aya kukupu nu ngulincer luhureunana sup ka tengah imah tuluy biji ka tepas sakapeung nyameran ka Aki Kalajati hai rek aya naon atuh ieu teh eta kukupu muter di tepas narek aya semah kitu muga-muga we barudak datang kitu saur Aki Kalajati bari terus ngageroan anakna torojo nyipar tibi nyampeurkeun kaget dititah ka hareup aya naon bapa asar hareuwas teuing bari melong tuh tembok hidap di tepas aya kukupu ngulincer wae ti tadi kene sigana marek aya semah mere tangada ka urang nyai leresnya semah di mana bapa nya duka teuing bapa ge teu nyaho ngan geus bisa dipastikeun nu datang hiji pamuda nu aya karep ka hidap sabab luyu jeung impian teh yen baris aya nu datang sugan we benerna ayeuna beda karasana kana hate teh nyai pamilaras kedah kumaha abdi teh bapa nyipar tibi ratug jajantung hatena pating seredet nya kumaha engke we urang Bandungan heula maksudna sabab kudu puguh heula jujutanana kudu puguh asal usulna jeung hayang kanyahoan heula rupana ayeuna mah geus sasadiaan cai teh ulah kurang leuteun kudu geus sayagi karunya bising semah tinu jauh Aki Kalajati memang geus aya pirasat yen baris aya nu datang kadinya
bari mawa harapan rek mileuh heungkeun ka Nyi Partiwi. Atuh ari geus kitu mah Nyi Partiwi buru-buru ka pawon deui ngagentakkeun heureut cai. Ngulub suuk jeung meuleum bolen. Da puguh kaayaan di pagunungan ukur bulu taneuh suguhkeuneun. Sajeroning popola hati Nyi Partiwi teu daek tentrem sabab kaganggu bae ku omongan bapana anu ayeuna baris aya nu datang. Na urang mana nu rek datang teh kumaha dedeganana jeung saha ngaranna? Di mana ayeuna nah kumaha kira-kirana? Hayang teuing gerajol hayang kanyahoan beungeutna. Kitu galecokna hate. Tapi pagawean mah para mitra teu burung dipigawe malah cai geus saheng tinggal nyiuk ke jeung entehan. Teu kungsi lila susuguh para wargi geus cai enteh geus sayagi. Kariminahkeun ka tepas Nyi Partiwi buru-buru mandi. Geus mani disalin baju nyisiran bari ngeunteung dangdak dengdek naksir mani. Padahal najan teu dangdan ge moal teu disebut geulis sabab memang geus geulis bawani ngajadi lain beunang ngarek-karek. Para mitra kaum dang sabot keur dangdan di hareup aya nu pupuntenan. Dijawab ku Aki Kalajati nu memang geus nungguan. Horeng nya nu datang teh si Bohek jeung Mang Suha nu hayang buru-buru anyong. Hari Nyi Partiwi ngadengen pupuntenan buru-buru noong tina bilik, breh pamuda pendek busekel, beuteungna budayut sarta sirah bolenang herang. Atuh meuni ngahuleng Nyi Partiwi sabab nu datang teh jauh jeung nu dicita-cita. Geuning kitu, gerentesna bangun hanyelu tapi teu bisa magar kumaha da memang kitu nyatana, gek diuk dina dipan ngahuleng. Harita si Bohek geus asup ka tepas malah Mang Juha oge, nuturkeun gek diuk dina samak. Meni moyong kod bakat ku ajrih dua nana teu wani cucungah atawa cologog sabab isin ku pribumi. Rampes di saung butut. Haturan wilujeng sumping Aki teh bunga nu taya papadana atoh ka gigiri-giri. Bunga amarwata suta lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Ari sabab aya nu keur sarurumpaheun sumping ka saung Aki nu batan sakieu. Nanging Aki teh asa can sugemaha teh margi can terang kanu sumping. Nah ujang teh saha jenengan ti mana kawit da asa anyar pinanggi sareng Aki. Saur Aki Kalajati somayah naker. Soca mencerong ka si Bohek jeung ka Mang Juha. Nya duno nya kilah abdi teh gasik ditampi kitu enggal dipariksa. Teu janda pada wajiluli-luli kitu estuning diperhatoskeun sapertos ketemu Agung. Padahal mah abdi teh jalmi alit ti padusunan ki. Rumaos kirang tata, kirang titi, tiga duduga peryoga, itu cologog teu tiasa sopan santun. Rumaos parantos kumawantun ngaganggu kasalira Aki di dia kitu. Hapunten nu kasuhun samudayaning kalelepatan. Ageng alit mugia kersa ngamaklum kitu. Cek si Bohek nyarita daria bari jeung mano kawas nyang hareupan raja. Ujang dihampura lahir batin ku Aki dalah Aki ge sami nada dihapunten. Bok pilih kirang nyugemakeun dina narima sema. Cekap Aki cenah abdi teh bingah kitu lah. Margi nu ditepangan teh geuning kasampak nuju aya kitu di bumi. Teu matak gaplah kanggo abdi kitu. Aki mah tada ka mana-mana ujang. Beurang peuting ge aya we di dieu mangga atuh geura wakca ka Aki nya saha ujang teh. Nu ti mana sakali deui Aki bade tumalos ka ujang teh saberes anu disebatkeun bieu. Aki Kalajati nanyakeun ka si Bohek da can dijawab. Sudah nuhun atuh enggal ditaros kitu kieu Aki lah. Abdi teh wasbara pun Bohek kawit ti Cipelang kitu. Ngaja dongkap ka dieu teh manggul piutus setidunungan kitu ngeman timalan ti juragan. Nanging hapunten kitu oge jeung nu kasuhun bilih ka dongkapan abdi teh matak ngaganggu kana katengtreman salira kitu. Matak runtag kana maya, matak runtik kana gali. Margi nu maos dongkapna abdi teh ka dieu teh estuning teu aya ibarti angalna kitu. Dihampura pisan ku Aki keun bae taya bayana ujang. Nuhun anu aya kersa nganyang ka Aki. Asa boga dulur Aki teh janten ujang teh jenengan teh jang Bohek. Aki Kalajati neuteu. Dan rezeki pun Bohek. Dupi ieu saha nu ditunjuk Mang Juha. Ieu pun paman sun kitu. Anu jenengan Mang Juha kitu ngahaja nyarengan ka abdi sun. Margi anjeunna apal jalan ka dieu kitu nu mawi. Mang Juha nuhun atuh nuhun tiasa tepang jeung Aki. Ngan hanya akal we waktu sida kabujeng sep ujang ngobrol main jing waktu teraskeun.